Patih kula Durgala Denta anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana kahareup kapayun pula gawa timbalan abdi Gusti nampi kana pembagi selira kalayan nyuwun katampi semah pangebekti kahunyupan jenengan Sri Paduka Pupu dening ati semaheun abdi sapangeusieun nagri hamba-hamba sapangeusieun nagara ngiran ujas tuti sampean aku terima pati kali perkawis naon tina naon rupi hal kalepatan muga ageng so cukup lumur jembar hapunten anu kateda ngiran urang pada saling maklum ti hatur nuhun Gusti Prabu atuh ping tigana aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bojeng hinga tanaga emutan lara pati kasangakeun ngeureun nanan gahareup diukna Senopati ae Ki Adi kapayun lenggahna Ki Adi tapi nodama pati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kahunyupan jenengan Gusti Prabu ditarima Senopati atur nuhun ngeran atuh kalihna teh eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng peryoga cologog sareng malum cirisa bumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanakan salira muga salira kersanga saling maklum Senopati atur nuhun ngeran hatu ping tigana yeta ya pikir salnaon purwa salira kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggahakeun Gusti kahijina kaula pribadi nganuhunkeun ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana panguleumna diangkir kunarepati diondang kuraja dicalukan kuratu kaula salaku bawahan moal bade ngicing sila pengkok sinembah nada moal bahakana tinimalan salira ngeran da jisim abdi mah bawahan kuma atasan jisim abdi mah anak buah kuma mangga pintu terbuka 24 jam kanggo salira ulah asa-asa ulah pameng-pameng malahan hiji kahormatan jisim abdi digingsir lingih kunarepati dionang kuraja dicalukan kuratu bagja hiji kahormatan satuluina aing teh sono sami geran jisim abdi ge sono kasono jisim abdi moal luntur ku kaibunan moal gedag ku kaanginan moal belel ku kapoe manteng mayeng ka salira lamun cek bahasa ayeuna mah cek barudak ngora mah jisim abdi teh ono ida ican Gusti ari ono ida ican teh naon pisan da ayeuna mah zaman instan Gusti zaman disararingkat ayeuna mah bahasa-bahasa disingkat dahareun sararingkat diponok-ponokeun apanan buktina waktu ge asa singkat sataun asa sabulan sabulan asa saminggu saminggu asa sapoe asa sajam ayeuna mah ti waktu ka waktu teh meuni asa tere
mata pantas nama zaman instan ngeran Buka hutang sok asa tere mah. gitu ngeran zaman instan zaman disingkat bahasa-bahasa gepan aya nama disaringkat Laras kelar. disaringkat kumaha sok buktikeun dina WA maknya seuri jadi WKWK di mana mimitina dibaca teh wak 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 data ayatina kamusna seuri jadi gawe KWK paeh nya tuh ditanya keur di mana jawabna saeutik naon OTW ari OTW teh singkatan tina O T jeung W artina oh tungguan we lain Selain gitu. OTW teh on the way oh eta teh on the way ari on the way teh bahasa ada Inggris oh bahasa Inggris hartosna on the way begitu semua pan on the way teh bahasa Inggris hari bahasa urangna teu loba ting tatanya Teu apal. aing raja maneh kena hai raja teh nyaho teh kieu nya satuluina kaula salaku raja di nagara Narpati di ieu negeri rek mere pangajen layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung maksudna rek mere penghargaan ulah penghargaan tina perkawis naon ngeran nyaeta dina mangsa anjeun ngeyeuk daya ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat estuni anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah katingali ku kaula dug hulu pat nyawa suku dijieun hulu dijieun sukina ngesto dina pagaweanana Laras. sanajan nagara urang cita-cita nu cita-citakeun ku salarea can kahontal nanging katingali anjeun duaan ngesto kana pagawean jadi sawajarna kaula salaku raja di negara Narpati di negeri mere apresiasi atau penghargaan wallah Gusti bawiraos kaula da penghargaan sanes anu dicita-citakeun ngabdi na kaula ka negeri sabaraga na kaula ka nagara teh anu dipalarama cita-cita urang sadayana we laksana nyata nuju nagara anu subur makmur gemah ripah loh cinawi aman santosa kerta sareng laharja nagara madani mardotilah unta sanes layang pangajen isin nyarana bisi kasebat ngarawu kusiku kirang kumaha jisim abdi digajih ku nagara fasilitas di nagara sakeun nyekapanana da sanes eta nyaran dapan urang teh eta mah kawajiban ngabdikeun diri sabaraga ka nagara mah konsekuensi bongan urenan apan urang teh bade bakti diri ka negeri sabaraga ka nagara syariatna hakikatna kanu murbeng alam jadi ngabdikeun diri ka negeri mah eta konsekuensi para aparatur negara jadi teu kedah ngarti aing ge da pribadi kitu aing teh teu hayang aing pribadi mah ngabogaan pagawe anu digawena yana dunungan laras gumantung kana bonus gumantung kana penghargaan teu hayang pribadi mah laras teu hayang aing boga pagawe digawena gumantung ayana dunungan tempo aya dunungan kakarada Kena sapu aya dudungan maneh. tempo aya dunungan kakara sibuk eueuh we dunungan di kantor teh hare-hare we kadang-kadang live TikTok kadang-kadang main game anu leuwih parah kadang-kadang main slot kade sabaka dituntut sedengkeun maneh fasilitas negara
make wifi negara dipakai slot dorakan nuntut sakaituna teh Kontol. slot teh diharamkeun ku agama ku negara teu meunang judi teh slot teh Judi Joy. da mulai nu beunghar tina judi moal kabeh ge awut-awutan tina judi mah nya leres nu matak sok sabab ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu negara ngabutuhkeun sumber daya anu handal lain ngabutuhkeun jelema anu marales sabab naon anu bakal datang tantangan pikeun ieu negara teh kahareupna kumaha waduh keur maeukeur panagara urang teh kiwari keur dilanda krisis multidimensi terus negara urang teh keur dilanda krisis multidimensi diantarana bencana alam longsor erosi jeung sajabana lain di urang wae teh hampir kabeh tiap negara kakenaan ku bencana Semohon. leres nu matak negara ngabutuhkeun nyata sumber daya manusia anu handal Eta kula. ulah hari-hari ieu negara nu urang keur urang wajib dimumulai ku urang hasilna ge keur urang-urang keneh Leres. jadi ngabutuhkeun sumber daya anu memang-memang bedas anu memang-memang gede tanaga lega ambahanana leres ngabutuhkeun para generasi muda anu memang eta generasi muda teh anu niatna loyalitas kabangsaanana gede Leres. sabab generasi muda tuk naon tulang tonggong negara Eta kula. masa depan bangsa teh ayana di pemuda lamun generasi muda urang ayeuna leha-leha males-males rek kumaha ngajawab tantangan anu bakal datang Oh, semohon. waduh nya leres nu matak sakali deui aing ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas dina mangsa ngomean ieu negara anu dilanda ku krisis multidimensi leres tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat para aparatur negara ulah males kudu era ku gaji urang mapan sanajan teu digawe oge ngan saukur diuk dina kursi sanajan teu digawe unggah bulan ngocor gaji Ya kula. tapi masyarakat lamun teu ngojek malapur Dagang ngomongan yang teu dagang mah moal nyangu takwa hal eta urang kudu ningkatkeun pelayanan terhadap masyarakat Leres. leres permudah masyarakat teh segala rupana ulah dipersulit ku birokrasi sabab birokrasi teh hakikatna mempermudah masyarakatnya eta dina pelayanan lain mempersulit masyarakat Kula. lamun aya masyarakat anu teu apa kana undang-undang kana aturan bejaan lain diduitkeun lain dimanfaatkeun diperalat lolobana nyaeta ayeuna neangan untung tina enteng Leres. leres nu matak sok sabab naon cing inget yen urang aparatur negara teh salamban amanat penderitaan rakyat lain membikin rakyat derita nu matak jadi pamimpin teh kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna Oh, leres. nomor hijikeun rakyat teh da urang teh digaji ku rakyat dipilih ku rakyat nu matak prioritaskeun kepentingan rakyat leres sabab kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan leres Semohon kula. komo dinas dina undang-undang yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat nu matak kade ulah ngaraheutan hati rakyat Ya kula perasaan rakyat eueuh deui sangkan leuwih deukeut urang jeung rakyat
para aparatur negara pamimpin daerah kudu mineng nguriling ka tepi suring anya celangka padesaan datangan rakyat teh poe Ya ulah. longokan bisa aya rakyat anu teu nyatu Ya ulah. bisa aya rakyat anu suhuna teu ngebul nya leres ulah nepi ka nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar Eta ulah. sagantang 10 liter numpak roda Haji Sirod Cakep. nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon Rayot ulah. Tetep ribu. tak ieu sababna negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas Semuhun. hartina anu masagi leres Bisa ngokolakeun. pikeun ngajawab tantangan anu bakal datang Semuhun. sabab urang hirup teh kudu aya gunana pikeun anak incu urang nu bakal datang laingan saukur seubeuh pribadi leres kudu aya sampeureun anak incu urang nu bakal datang ulah nepi ka urangan saukur ngeunah-ngeunah sorangan tungtungna anak incu urang katalangsara rek kumaha nagara kahareupna lamun ayeuna urang nyaeta salaku aparatur negara masih kene males dina digawena ngawariskeun hutang ulah. waduh ulah nepi ka anak incu urang teh diwaris hutang we hayo Leres eta. hah sing inget ye negara lain menang hadiah ti kaum penjajah ieu negara lain menang pamere ti nu ngaranjah tapi ieu negara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsa ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula Semuhun. anu mati di medan jurid perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar kaslametan jeung kemerdekaan bangsa Leres eta ulah. tuh cirina Naon teh ulah. tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi hareuos beja ka urang sadayana pangpangna generasi muda pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji Oh, leres eta ulah. Berkarya. pae poso pala pahlawan dengan belaan kemerdekaan Semuhun. ulah rek ngahianat kana perjuangan kolot urang baheula generasi muda tulang tonggong nagara Leres. leres Aya manfaatna kemudian. cing aya mangpaatna hirup di dunya teh sabab cek katerangan Rasul jalma anu panghade-hadena nyata jalma anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea Leres eta. saya mangga nu matak yuk tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa Kae ulah. leres dumasar kana kajadian anu tumiba ka negara urang Kumaha. nyaeta negara ku hakendra anu landa krisis multidimensi Leres itu katingali ku anjeun banjir bandang longsor longsor gempa gempa bumi tsunami di mana-mana ayeuna bencana kan penyakit can iklim ayeuna ngadak-ngadak jadi ekstrim Leres. teu bisa diprediksi ayeuna musiman Bisa ditangtukeun anu mah. usum halodo hujan ngecrek kadang-kadang tibalik sabab ayeuna dunya geus hampir genyong kaayaanana terus pangaruhna pan ka nagara urang kumaha tina krisis multidimensi teh can krisis ekonomi hampir awut-awutan gara-gara lobating bencana sabab anggaran pendapatan belanja negara lolobana tersalurkan nyaeta kana bencana Semuhun. negara teh aya skala prioritas pikeun ngawangun negara Leres. lain kebutuhan pribadi Aneh. leres tah kaula teh da salaku raja boga tanggung jawab Semuhun itu.
boh lahirna boh batina kaula teh Ya bulan. kamari malam Jumat Kaliwon aing tirakat mujasmedi kahyang widi mujabrata kahyang mahasukma sangkan ieu nagara waluya cager sabihara-sabihari Ya. lajeng menang ganam ramu aing kengeng gilapat bener naon teh bisa ieu nagara balik deui ka asal Mahat. dimimiti nagara na nepi ka kabeh masyarakatna aya dina kaayaan genah merenah turut tumanina Loh. laon teh Sobi. eueuh deui ceuk ieu ganam ramo aing salaku raja kudu mibanda hiji mustika Loh. mustika naon buli-buli lain wasi kuning lain merah delima lain Mustika ali comong mah awewe aing ge gablek Moal mustika ayu gitu. moal haur koneng lain bambu petuk lain loba nu nipu di gade kedah naon nyaeta eueuh deui kaula salaku raja kudu mibanda hiji mustika ngaranna layang jamus kalimusada Loh. layang jamus kalimusada ulu Allah. di mana ayana Mana begitu teh? ngan kabeneran eta kabeneran teu kabeneran ieu layang jamus teh geus aya nu nyeka saha nyaeta Raja Amarta pula Oh. Raja Amarta ngaranna Yudhistira tingali nagara Amarta kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patanina pada mukti ingon-ingon pada mulang kakanang sewang-sewang tawis eta nagara ayem tur tentrem genah merenah turut tumanida Laras itu. sabab rajana ngagem eta layang jamus kalimusada Mohon. pemudana di negara Amarta luar biasa Ya tuh berkarya sana. berkarya dina karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji nu tungtungna nagara Amarta maleset jauh di negara-negara nu lihat Laras bulan. waduh kumaha atuh urang paling eta layang jamus kalimusada teh upami kitu mah gampang ari maling Ya. atanapi dipenta moal dibikeun dipenta mah dipaling gampang dipaling mah ngan aya deui masalah Dah. masalah naon Sobi. ieu layang jamus kalimusada lamun dipaling ku urang da gampang malingna aing nyaho terus anu jadi masalahna naon ieu layang jamus kalimusada bakal balik deui kana bogana mun japati magiring Ya bulan. Apal dunungan. apa dunungan Apal kana. jadi balik deui ka Yudhistira lain ka Yudhistira apaan Yudhistira anu nyekana bener nu nyeka mah Yudhistira ngan anu bogana lain Yudhistira nah saha nu bogana teh aki-aki bucidreuk hideung ngaranna Semar Badranaya tah eta anu nyekel layang jamus kalimusada di mana dipaling balik deui ka jelema eta Ya tuh. Allah jadi kena kumaha eueuh deui carana samemeh dipaling anu ngaran Semar Badranaya kudu paragat heula Jawa jadi aya dua misi hiji paehan Semar kedua paling layang jamus kalimusada iya beres jadi iraha kaulah kenal humampah ulah diisuk pagetokeun sabab ieu darurat deui Laras. demi kepentingan negara jeung bangsa saya jadi urang kemana heula urang ini ka Tumaritis datangan anu ngaran Semar paehan Semar bawa layang jamus saya bade sareng jeung aing
raja mah kudu panghareupna jadi pamimpin mah. Ya ulah. Ulah bentik curug balas nung capetang balas niwara. Kudu jadi pionir, kudu jadi contoh ke bawahanan. Leres ulah. Saya mangga siapkan pasukan ti. Saya kaulah bakal nyiapkan pasukan di tengah juksuk negara Amarta jing gerak ini beraga lu apa hamid kaulah. Olahraga telain main bola wae nyu olahraga. Semon tapi numbutkeun abdi mah di dunia olahraga ngan samain bola-bolana. Mainnya itu teh. Nah, dina main bola mah komplit. Komplit kumaha sok emutan ku Gusti dina main bola mah sok aya tinju. Tapi dina tinju can entang moal aya main bola. Dina main bola aya tinju sumohon tinju kumaha nisuk kerelut. Sok bukbek. Kumaha maneh we. Tadi tara main bola tara. Tapi osok penginten pernah mandi bola mah. Daun mandi bola budak aing mah osok mandi bola di pasar malam. Oh tuang putra osok mandi bola osok. Abdi bade naros dupi mandi bola nyalak anuk teu. Goblok teu puji mau anuk salu. Pun bojo menyenak sampo. Mandi bola teh Gusti aduh nyenak siseuhan. Mandi bola teh pun bojo baduka kumaha aduh. Nya make luluran segarupi. Masya we, bulan masya semua nuk abdi we. Ari Gusti kantos ka Mekah. Justru mandi bola jijik ka Mekah ieu naon teh. Da tadi nyamung ngan abdi mana terus Gusti kantos ka Mekah. Acan. Itu atuh loba duit. Nya da mau beak sabaraha atuh. Nya Gusti mah pan gaji ageung. Can tunjangan ageung. Amang itu ke Mekah tuh naon ke Mekah teh umroh sanes masyarakat korma ya dengekeun ku si laing di pasar baru ge loba korma mah samohon korma nu amis mah ieu mah korma muda korma ngorak atuh kesed korma ngorak mah samohon kesedna mah ngan hasiatna efekna korma ngorak mah nah aya manfaat mah aya Gusti korma ngora mah wah nah efekna naon pokona lamun mineng ngadahar korma ngora tah naon si teh heuras tah bener heuras Gusti leres heuras beuheung mun aya beuheungan eta ge sami besok dicekek kok kita gue ke maksud mana tuh pokoknya heuras we pokoknya mah Gusti wah ngajak kelut tahun aduh di madunungan di tengar-tengarki kapoloski ampun duh punten Gusti nabi kita tewasa nyaritakeun eta mah daun pokoknya mah lamun Gusti mineng ngadahar korma ngora abdi ngaharewas bios baik tapi puntennya so mineng ngadahar korma ngora no punten so jangan letakan culi situ naon amis bisi amis punten mineng ngadahar korma ngora no gubernur demi Allah asli nak wah Gusti mah saya abdi mah Gusti kantos ngadahar korma ngora siangna wengina sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka 8 enjing-enjing teririr longset we waduh ti jam 7 penting dugi ka 8 enjing-enjing kuat abi mah kuat kan pun bojo ka UGD nah kirang cairan sauna teh waduh abi mah kantos banyak eksperimen Gusti eksperimen kumaha abdi nuang korma ngora 3 kali sadinten sakali nanti mah 3 salami saminggu
Tuluy. Ari teh poe Senin dugi ka poe Senin deui, poe Salasana Gusti. Naon? Hebat efekna. Naon? Demonstrasi abdi mah. Demonstrasi kumaha? Ngangkat cai dina ember ngajijing cai teu kuleungeun. Dikumahakeun kaitkeun kainya. Eta teh ka bawah ngajepret gitu. Kana angan deblek. Nah, mun diblek ban ageung. Ai leutik mah tek. Gitu Gusti. Oh, mamane we sumana kumaha abdi we lagu dia. Nya. Ai Gusti uninga bubur bayi. Asyik ya amakah jijik kana bubur bayi di jauh-jauh. Ya pada abdi menaros eta nyamung. Naon uninga bubur bayi. Ya apa? Ari bubur bayi kang usaha. Nyari bubur bayi mah khusus keur bayi. Jadi bubur bayi teh bubur khusus keur bayi. Tapi nah bubur hayam ku jelema. Ke kumaha teh? Nanya kumaha? Mohon ai bubur bayi teh khusus keur bayi. Nya nah bubur hayam ku jelema. Lugu dengekeun ku sia. Ai bubur hayaman di jero bubur aya hayaman. Berarti jero bubur bayi teh di jero bubur aya bayian. Kumaha sia? Beuki ngaco goblok. Budak-budak teuing, nah Gusti makan-makan. Da abdi mana nya wungkul. Nya. Masih we, cuma gua abdi we tuh. Tapi ya terus kena hiji deui. Naon penasaran. Naon? Gusti uninga Gunung Merapi. Wah, pengetahuan ya. Ieu mah pertanyaan geografi mah ya. Pengetahuan umum. Naon tentang alam, lamun baheula mah IPA, ilmu pengetahuan alam. Apa? Gunung Merapi, Cimohon. Apa? Di mana eta? Di Jawa Tengah, di Jogja bener. Dupi Gunung Merapi eta masih kena aktif kene leres bohong kumaha kamari ditelepon ku abdi teh nyamung ini ke Gunung Merapi eusian kuota usia bida-bida teuing laharna bisa dahar. Ai lahar teh naon lahar panas lahar teh panas mana jeung panon poe nya panas panon poe oh jadi panas panon poe bener upami panon poe di pasien paracetamol turun panas semua baledog ini ke panon poe kompres ku sia nah maka-maka jeung teh kulana naon kadenge nasi juri dina cerita tengah guru punya tong dijawab Gusti percuma kacape-cape mending meser obeng we kurnaon obeng rojok celina nyangakeun semua pangabaktos Gusti ae ditarima sedeh naon iya naon kita merong aing nya minta tulung Ada kita hari-hari. acan belum kela tuh karek kepok aing deh kiranya melohong ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah ngarana Elgio bapana LPG aida sok lalajo na YouTube aduh Nampol. sungut siap mau bangke sungut siap mau bangke alhamdulillah sungut mau bangke alhamdulillah disangka iraha naon sia
lain iraha-iraha sungut sia bau bangke dulu itu rek kawin eueuh nu kawin aji sungut sia bau bangke dulu itu ka urang mana eueuh nu kawin olo ujung berung atuh deet di dinya mah alhamdulillah mudah-mudahan atunya teu sangka geuningan ayeuna boga jodoh mah kemana bulan maduna anjing eueuh nu kawin aing mah ieu mah eueuh nu kawin sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke dulu itu nah batur mah bulan madu teh ka Bali ka Pangandaran paling leutik ka Ciwidey ieu mah ka Oyo atuh Oyo mah murah merintih masya we jurig sih teh cuman insyaallah bigi bakal datang ka itu dina waktuna mah heuh diserahan lain mohon nana leres kumaha mohon tuh dunungan ge bade ngiring naonana leres bulan mohon ngangge batik malah ngangge batik dunungan rek mere batik